Assalamualaikum dulur salam baraya salam dunya patepang di sareng tata dan miharja anu beris ngadugikeun dongeng judulna Diwadalkeun Kasiluman bagian katilu karya Ki Umbara. Mangga baraya urang sami-sami ngabandungan. Di balai desa Gehger Sinar keur kumpulan kokolot-kokolot. Bapak Kuwu di tengah-tengah ditueun meja panjang yang hareup keluar. Kenceunana diuk bapak tulis yang hareupan map surat nugas dibuka. Nema ka Bapak Raksa Bumi, Mantri Ulu-ulu desa, tukang uruskeun cai jeung solokan-solokan. Katuhueun Bapak Kuwu diuk Bapak ngabihi wakil Kuwu. Nema ka Bapak Ketib, tukang uruskeun keagamaan di desa. Beh dieueun meja panjang yang hareup ka jero dari kokolot-kokolot golongan. Ti kenca ka katuhu Bapak Lurah Manis, Bapak Lurah Paing, Bapak Lurah Puun, Bapak Lurah Wage, Bapak Lurah Kaliwon. Demi Bapak Kuwu teh anyar keneh jenengna karek sabulan, jeung lain cerai urang dinya, tapi anu mancil ti desa sejen. Darayat mah ari milih Kuwu teh terang ngingetkeun saha-sahana, sok mun rongkah ngawurna dina waktu pilihan, boh duitna boh marabna eta nu diparilih. Siga ayeuna pangintennya. Atawa tara kapalang sok marilih jelema jahat, ambeh desa aman santosa majar teh. Sanggeus beres ngabadamikeun hal gawe dayeuh pikeun ngomean bendungan solokan jeung lulurung-lulurung, pok Bapak Kuwu nyarita. Sugan aran dikaterang, naon sababna tabet anu dikalerin dayeuh di ngaranan Karang Wereng. Sakaterang kuring ceuk Bapak Lurah Kaliwon nu imahna nampe ka eta tabet. Dumeh eta tabet dicaricinganangan ku sasatoan anu harideung wungkul. Di dinya mah teu aya manuk iwal 3 gak ratus-ratus, teu aya monyet kan lutung pating gulayun, teu aya orai sejen kajaba ti orai hideung pating gulusur. Kaharti atuh, cek Bapak Kuwu. Eta meureun dumeh urang teh hartina poeknya, ari poek teh hideung. Sabara bau legana kira-kira paulis. Numutkeun taksiran nu pangakhirna mah aya 10 bau kirang saeutik, tembal Bapak Ulis. Lebadinya mah cenah oge hirup nakernya Pak Bumi. Omong Kuwu bari ngaret ka Bapak Raksa Bumi. Alus mun di sawahan. Di sawahan kumaha juragan? Cek Bapak Bihi. Urang reken copelna bae nya, cek Bapak Kuwu teu mirosea kana pananya Pak Bihi. Saban bau 10 dacin, 10 bau 100 dacin, sakali panen sataun 200 dacin. Sakali panen eta teh sataun 200 dacin, sabatae. Leres juragan, cek Bapak Lurah Manis, 200 dacin sanes sadik-sadik pare, tapi eta tabet urang buka, cek Bapak Kuwu motong kalimah. Urang bukbak jadikeun sawah. Gagabah juragan, cek Bapak Lurah Wage. Na kunaon, cek Bapak Kuwu bangun kaget. Piraku juragan teu uninga omongna deui. Kapan sanget Karang Wereng teh, jurigna oge ngabaradegel. Hahaha, Bapak Kuwu sering ngagak-gak. Nu araya silih rea tuluy tarungkul. Teu nyana aran dikepercaya kana jurig, percaya kana tahayul. Yeuh, teu aya jurig teh, teu aya. Cek Bapak Kuwu tunjuk rorek. Jurig, dedemit, setan siluman, jin jeung sapapadana teh ngan babasan wungkul, babasan jelema borangan. Aya, cek Bapak Ketib. Dina agama oge aya nu disebut jin kafir sareng jin Islam. Ku panggodana jin-jin kafir, manusia-manusia rean nu jadi teu ariman, nu teu iman mun maot tangtu ka neraka. Hahaha. Bapak Kuwu seri deui ngagak-gak. Kieu Pak Ketib, ari nu paeh mah paeh tutup lalakon. Kapan awakna ku urang dikubur tuluy ancur jadi taneuh. Leres jasmanina mah, nanging rohna nyawana ge milu ancur. Sarerea ngagebeg. Jadi teu aya tuluyna, cek Bapak Ketib bari kerung. Teu aya, buktina taraya nu moal hirup deui. Iman teu iman ancur jadi cacing. Sarerea tarungkul, bibirna pating rarenyu. Pendekna cek Bapak Kuwu deui. Eta tabet kudu dibukbak. Jeung anu 200 dacin teh lain tir kaula, tapi ke rakyat ambeh teu kakurangan pangan. Tapi juragan, cek Bapak Lurah Kaliwon, bisa jadi juragan teu percanten kana ayana jurig teh lantaran tacan kantos kawenehan. Kuring mah kumargi nampe meh unggal usik, sakapeung di lebah dinya teh kakuping pating jarerit sora barudak keur arulin.
Sakapeung ka kuping rame kuno tarutunggulan. Sakapeung deui ka kuping dak diduduk keur Naruto. Malah hiji mangsa mah wayah sareupna aya awewe pupuntenan nginjem halu. Ku indung barudak di jurungan nyokot di dapur. Isuk-isuk halu teh geus aya deui diwangsulkeun. Tapi sigana patukeun jeung anuna da halu teh jadi halu besi. Bapak Kaliwon nyaritana kitu teh ngagalantang kawas kacang ninggang kajang bangun sieun aya nu nyelang. Kaula oge kungsi kawenehan, ceuk Bapak Bumi. Hiji mangsa kira-kira jam 11 peuting kaula mapai cai. Di palebah tambak baya manggih budak lalaki kira umur 6 tahun keur ngabanging ceurik sasambat ka indungna. Ku kaula ditanya, cenah ti kalang weleng sasabda nyaho jalan balik. Nguping kalang weleng kitu geus teg bae meureun ti tabet karang wereng. Ku kaula digandong dibawa balik. Terus budak teh dianterkeun ka imahna. Geuning karang wereng teh lain tabet tapi lembur. Anehna unggal imah maropoek bae teu katinggal aya damar. Isuk-isuk ku kaula diteang deui hayang terang ti beurangna. Nah, ana breh teh tah palebah imah budak teh katinggal orai hideung satilu-tilu nyarampai dina akar kai. Nu dua dideleuan teh sagede-gede catang jambe, nu hiji sagede hulu. Tangtu eta teh indung bapana jeung budak anu peuting tea. Ari kaula mah kieu, cek Bapak Puun bangun sieun kapiheulaan manten ku pakuwu nu geus ngab. Hiji mangsa kira-kira jam 10 peuting kaula keur cinutrung nungguan cai di sungapan. Kan burudul bae jelema-jelema ti belah kaler kaurangkeun. Ku kaula ditanya rek kamarana, cenah rek laljo pesta di urang. Da kadeng inang ngaler mah di urang teh ngageder sora gamelan jeung palebah karang wereng teh kumaranehna mah katinggal raang patromak padahal teu aya naon-naon. Aya keneh nu rek ngadongeng teh, cek Bapak Kuwu nyindir susungkunan. Nu araya silih reret. Aya, cek Bapak Paing. Taun tukang waktu di sawah kaula nu tapal wates jeung karang wereng keur maracul si Dasad si Dasmad anak Kicawaria tea paketip geuning inget keneh meureun. Nya kaula ge inget keneh, cek Bapak Ketib. Pangangguran rupana mah ngadek tangkal putat. Nah, dari kecek ari cer golepa kapaehan. Naon anu cer teh? Cek Bapak tulis bari ngareret ku juru panonna ka Bapak Kuwu. Getih lalambaran teu bina jeung ari Bapak Ketib mencit munding, tembal Bapak Paing. Ieu panon kaula ningal inya. Kumaha si Dasadna? Cek Bapak Kaliwon. Pira ku andi kapoho deui kapan ngajehjer. Teu inget-ingetna ge meunang 3 poe 3 peuting. Cager-cager deui sotenan sanggeus didukunkeun ka Kisaca. Kaula percaya kana omongan Arandika kabeh, cek Bapak Kuwu. Ngan tetep teu percaya ari kana ayana jurig mah. Kulantaran eta maksud kaula ngabedah eta tabet moal beunang di halangan. Saha anu bade ngabukbakna juragan? Cek Bapak Bihi nu tadi cicing-cicing bae. Rakyat urang tangtuna ge saha deui atuh. Kabeh ngahareuneng teu aya nu lemek. Mun aya nu teu suka, cek Bapak Kuwu nuluykeun omonganana. Sina datang ke kaula, boh manusana boh setana. Halus, cek Bapak Ketib ngan teu kedal. Tapi cek Bapak Kaliwon, rakyat teh moal daraekeun atuh. Paksa, cek Bapak Kuwu kereng, keur naon jara dikokolot. Kokolot reup geuneuk rai pias ngarereketkeun maneh. Mun kitu moal aya kaberesan, cek Bapak Bihi anca jeung sabar deukeut-deukeut kana nyarita sorangan. Kumaha upami kieu? Kumaha? Cek Bapak Kuwu teugeg. Sanajan juragan teu bercanten, tapi kulantaran rakyat mah anu rek migawena palel canten yen karang urang teh angker, kumaha upami urang Minang Saraya kanu bisa? Eta mah kumaha manehna, nah rek dirapihkeun, nah rek disingkahkeun. Ngantang tu kudu diburuhan. Kaula mupakat lamun engke eta tabet geus dibukbak, sabau dibikeun ka manehna jadi milikna turun-tumurun. Mupakat. Cekolot-kolot meh bareng. Asal daekeun ngaping terus. Bapak Kuwu ngahuleng lila pisan, bangun nu mandeg mayong. Lila-lila pokna, saha nu rek dipentahan tulung teh. Kisaca jalma urang keneh ti golongan manis, tembal Bapak Bihi. Bisa teu mun ayeuna diteang, cek Bapak Kuwu deui tuluy ngomong sorangan. Eueuh da eueuh jurig teh. Tiasa, cek Bapak Lurah manis bari jung nangtung,
tuluy nyalukan kemit nitah ngalak Kisaca. Tekungsi setengah jam geus jol deui kemit teh ngiringkeun Kisaca. Sanggeus didiukeun pok pabihi nyaritakeun maksudna pang manehna diala. Omong Kisaca, leres ari osok maka ulah teh ngarapihkeun dedemit-dedemit malah mindahkeun pisan. Tapi kitu bae nu hiji dua nu cicing dina tangkal, dina batu, dina hiji sumur atawa wewangunan. Ari ngajak rapih ka siluman sanagara mah upami ngusir teu acan kungsi, teu acan kadadaan lah. Lamun Andika bisa buruhna setengah bau, cek Bapa Kuwu. Buruh-buruh kitu juragan teu pati teuing. Ngan kuring oge pantrang ari boboleh memeh prakmah. Nya urang galagat bae heula. Bapa Kuwu imut, galagat kumaha cek Bapa Bihi. Kumaha mun teu daraekeun cek Bapa Bumi. Urang paksa ngan berat kawasna mah. Kapan bejana Andika boga balad 1000 cek Bapa Ketib. Nyaeta eta nu dipake andelan ku kaula teh ngan teuing sanggupeun henteu mah. Iraha rek digalagatna cek Bapa Bihi. Ayeuna oge mangga tembalna. Di dieu cek Bapa Kuwu. Di ditu di tempatna. Hayu urang sararea ka ditu cek Bapa Kuwu. Mangga Pak Kuwu cek sararea. Bring arindit Kisaca nyimpang heula ka imahna nyokot paku layes hiji jeung paluleutik. Nepi ka tabet karang wereng Kisaca alak idik nempuan tatangkalan palebah tangkal loa reg eureun. Nu sejen ngariung kadenge manehna gegeryeman. Tuluy tangkal loa teh dipaku nepi ka ambles. Geuning teu kaluar getih teusing cek Bapa Kuwu ka Bapa Paing. Nah, ana pletak paku teh mecleng jauh pisan. Bapa Kuwu olohok, nu ngariung oge sarua milu olohok. Tah ieu teh cek Kisaca jadi totonden yen maranehna embungeun rapih. Jadi kumaha atuh cek Bapa Bihi. Kumaha kersa cek Kisaca. Paksa cek Bapa Kuwu. Satengah bau turun tumurun lain saeutik-saeutik pan. Yunkeun tempo bae 3 dinten mah cek Kisaca. Ade cek Bapa Kuwu. Tidinya tuluy marulang ka saimahna. Repeuting Kisaca tuluy sasajen di kobongna. Sangu 3 tekor ditumpangan belum pepetek jeung kulub endog hayam sapasi-sapasi. Cikopi pait dina batok 3 wadah, surutu 3, rujak asem kawak 3 wadah, cikembang malati jeung kananga di gula batuan 3 gelas. Eta sasajen teh ngariung palita leutik nu nganggateng di tengah-tengah. Manehna sila jemprak yang hareupan parupuyan ruhai, puruluk menyan, peledek haseup mulek, gerendeng kadenge babacaan. Ari tamat babacaan, ari kebrug, aya sora 3 kali dipara. Kisaca mando mendeko, ramona disusun palebah irungna kawas nuker nyembah. Telila manehna gegerendengan, petana kawas nuker nyarita dina telepon. Nu mata kaula nyambat Arandika lantaran kakaula aya nu Minang Saraya. Nyata Bapa Kuwu geger sinar. Kudu ngusir panggesi karang wereng, bongan teu daraekeun diajak rapih. Nyata kaula mah teu sanggup, nu matak ayeuna minta tulung ka Arandika oge. Baru ka Arandika ge teu sanggup didengyan teh. Naon sababna? Anak itu mah atuh percuma kula sok nyuguh Arandika unggal malam Jumat jeung malam Salasa teh. Nya kitu cobaan bae heula ulah boboleh memeh prak. Ngan kumaha? Baru Arandika mun Arandika eleh kaula tangtu dicokot ka karang wereng. Berat atuh ari kitu mah. Lain naon sababna pang Arandika leutik pucus. Oh, jadi kungsi Arandika teh nempuh karang werengan teu karuat. Kumaha atuh hadena? Boboleh bae. Era temen ku Bapa Kuwu jeung lebar bae deui setengah bau turun tumurun. Tapi nya sih mending boboleh bae tinimbang kudu balik ka karang wereng mah. Teh bayana urang aku terus terangnya.
Kocap sanggeus Kisaca mulangkeun omong tuluy kokolot-kokolot teh beradami deui kalawan usul Bapak Ketib nya ngumaha ka Kiai Cipancuh. Cek Kiai, insyaallah manawi nu maha kawasa ngaijabah pemaksa dan Arandika kaula rek nedari dona ngan Arandika kudu pada uninga yen kabeh oge dedemit mah balangor lain memeueusan. Mun dibandingkeun manusia anu pangbangorna di sakolong langit di dedemit mah eta teh anu pangbageurna. Gawe dedemit aya deui iwal ti ngagoda manusia nu kagodanya jadi batur manehna. Akalna teu aya lian urang teh kudu ariman. Insyaallah nu iman mah moal kabawa ku sakaba-kaba. Bapak Kuwu baluar balieur. Urang kudu percaya kana ayana, cek Kiai deui. Tapi teu kudu sieun, da manusia mah ku Allah dileuwihkeun darajatna. Ngan urang kudu bisa nembongkeun yen enya leuwih ti maranehna. Ulah nyebut teu percaya teu sieun teh, tapi bari bolos strong. Nu araya arunggut-unggutan ngan Bapak Kuwu katinggalna elek kesekeng, tayohna ngarasa disindiran. Nya ayeuna mah kitu bae nya, mun hasil Kiai uning 10 dacin we sakali panen. Cek Bapak Kuwu, beda ti perjanjian basa ka Kisaca. Insyaallah ngan ka mana dipindahkeunana. Kawetaneun dayeuh kalame payung, cek Bapak Bihi. Iraha bejana, sangkan bisa gancang dibukbak lah. Tempoan we saminggu, cek Kiai. Sae, cek Bapak Kuwu. Mulih ti bakuwon peutingna Kiai geus mimiti numpi di kobong panyepianana. Kacaritakeun di kadalaman siluman Karangwereng. Di Karangwereng mah teu aya caang, teu aya beurang. Peteng saendeng-endeng, turug-turug teu aya warna lian, nu aya ngan hideung. Kabeh hideung, kabeh wereng. Minangka caang bulana ukur rejem-rejem. Tapi maranehna mah arawas bae, teu bina jeung lauk di jero cai. Mun aya musuh datang ngarurug, tangtu katawuranana da maranehna mah arawas, ari musuh ting tarolog. Tayohna eta sababna pangna balad sarewo Kisaca teu saranggupeun oge. Lain bae poek alamna, tapi hatena oge paroek, pareteng. Di dunya siluman mah urang Karangwereng teh geus katseluk pangtelengesna. Wantuning siluman-siluman di dinya mah kabeh oge asal siluman buangan ti tempat-tempat sejen atawa buronan. Mun buron geus asup ka Karangwereng anu ngudag teh tangtu leungiteun tapak, da poek terus tea. Jeung kuno jadi dalemna malah dihiap-hiap. Urang Karangwereng tara lalunta mangsa caang karesepna dinu poek. Ari nu jadi dalemna katelahna Ki Getih Kimpel. Dijadikeunana dalem lain dumeh asih kanu leutik nyaah kanu rea, tapi ieu mah dumeh teu aya nu bisa ngelehkeun. Lain bae di Karangwereng tapi sadunya siluman mah kabeh oge teu aya nu mahi. Wantuning sakti manggulang-mangguling. Langgeng poekna Karangwereng oge ku kasaktian manehna, tapi alusna kasaktian kagagahan teh teu dipake ganggu ka kadaleman-kadaleman sejen. Ngan cenah mun aya nu wani ngagadabah Karangwereng, boh bangsa setan siluman boh bangsa manusia, pokna teh ulah sambat kaniaya. Demi papatihna ngaranna Ki Seuseup Uteuk, asal buronan ti dasar bumi. Manehna kabur ti bui, di dituna geus ditibanan hukum gantung lantaran ngapalaan karaman anu rek ngarorot dalemna. Waktu dalam dasar bumi menta supaya Ki Seuseup Uteuk dipulangkeun, ku dalam Getih Kimpel malah ditangtang perang. Anak gerteh perang, bala dasar bumi kabur katawuran, anu matak ayeuna Ki Seuseup Uteuk teh pohara satyana da sasat kehutangan nyawa ku Getih Kimpel teh. Harita oge dina peuting katujuh nyepina Kiai Cipancuh, Ki Seuseup Uteuk keur paungku-ungku jeung Getih Kimpel paduduaan. "Seuseup," ceuk Getih Kimpel. "Non, kaula menang beja ti mata-mata, cenah kadaleman urang rek dipurak bari ku manusa, rek disarawahan. Hahaha, baruk aya manusa teuneng, tuduhkeun manusana ka kaula. Hahaha." Ayeuna keur ngarumaha ka Kiai Cipancuh. "Ka Kiai Cipancuh? Nyai, aya cahaya nyai-nyayan di jauhna. Naon itu Seuseup?" Getih Kimpel nunjuk bari neuteupkeun nu ngagebur. "Teuing, naon nya?
tembaki sesep utek bari milu neuteup. Hahaha, nyata di Palbah Cipancuh. Cek getih kimpel bari kekerot. Bray, karang wereng caang padang. Getih kimpel jeung sesep utek ngabaretem teu anu lemek. Panon melencrong sungut cara langap. Tuluy ting pereudeuy mareumpeunan panon kuleungeun. Sarerabeun enjo cahaya nu beuki lila beuki panas. Panggeus si karang wereng pating radingeuh. Tuluy ting garis si kawas nu lalu lungu. Dregdeg lalumpatan bari ting corowok. Lalumpat asa lumpat tepuguh nu dijugjug. Sawareh rame narakolan kaleng jeung kohkol dititirkeun. Awewe cagjeg kana halu tuluy tarutunggulan. Rame tebina jeung diurangkeun samagaha. Panas beuki nong toreng kesang geus lalu utleet. Corolot aya cahaya nyorot ka hiji imah. Lir kawul ditojok ku Suryakanta. Ngander bae imah teh kahuruan. Gerdi ditu gerdi dieu. Paciweuh di pareuman tapi seuneu bubuh rongkah ngaguruh ngabela-bela. Sesep, getih kimpel ngagorowok. Kapan ieu kaula? Tembak sesep utek tigigireunana. Kunaon ngajedog bae? Kumaha ieu teh? Tuh deleh kahuruan di mana-mana. Ari geus kudu kumaha atuh? Pareuman ka itu. Pareuman naonna? Pareuman kiaina? Heueuh, sesep uteukna. Amit, omongna beri melesat. Enya cahaya teh datang nati kobong panyepian Kiai Cipancuh. Nyebrot jeung panas lain di kieuna. Dedemitan sesep uteuk nguat-nguatkeun maneh asup ka kobong. Keteyep ngadodoho Kiai nu keur menekung mujas medi. Ragamang leungeunna rek newak sirah Kiai, tapi ujug-ujug ngeleper. Tuluy leuleus kawas nu dipupul bayu. Bruk ngalumbruk hareupeun Kiai, tapi ari ngomong mah bisa keneh. Nu keur husu jadi ebat. Kisila, Syah Andika, cek Kiai. Kaula sesep uteuk patih kadaleman karang wereng. Aya naon? Dititah nyesep uteuk sampean. Kusaha? Ku dalam kaula ngaranna getih kimpel. Naon sababna eta teh? Lantaran sampean jail nyaangan jeung ngadurukan imah-imah karang wereng. Kaula teu daya teu upaya. Eta mah pangarsa Gusti Allah. Saha Gusti Allah teh? Nu ngadamel Andika jeung nu mupul bayu Andika ayeuna. Kaula teu percaya. Anjakal atunya. Ayeuna rek kumaha? Rek balik, rek lapor ka getih kimpel. Jong, bejakeun. Mun hayang salamet getih kimpel kudu datang ka dieu, urang badami. Kondea sesep uteuk hudang teu sakara-kara. Amit, pokna tuluy kaluar gaya bag hiber. Superman nuju nyamar jika nama. Ngendek sajong-jongan geus jol deui barang jeung getih kimpel anu jamotrot ambek. Barang rek arabus ka kobong ngan kudupruk bae ngalalumbruk di hareupeun panto. Sampurasun, cek sesep uteuk. Rampes. Tembak Kiai ti jero kobong bari mukakeun panto. Rek badami teh. Enya, cek getih kimpel tegeug. Tapi kaula boga tanjakan. Naon tanjakanna teh? Memeh badami poekan heula karang wereng. Ade, tembak Kiai bari mayun di ka kiblat. Telila geus cengkat deui bari pokna. Pamentaan Andika dikabul. Sampean Kiai jail, cek getih kimpel. Bohongan Andika bedegong teu daek diajak rapi. Kusaha? Kuki saja. Tapi sampean mah pantacan ngajak. Kapan ayeuna damun samemeh nama moal henteu sampean teh kawas kaki saca. Sampean jail, cek getih kimpel sakali deui. Lantaran sampean haribut ku 10 dacin sakali panen. Lain lantaran eta, tapi ngingetkeun kana mangpaat nabi ke rakyat rea. Mun karang wereng engke di sawahan. Naon mangpaatna teh? Rakyat desa geger sinar, bakal moal kakurangan pangan. Pasyawahan karang wereng engke paling copel baris ngahasilkeun 200 dacin pare satauna. Nu 10 dacin ke sampean sabatae. Tapi naon? Tapi lucu aya Kiai haripet ku teutereuyeun. Kiai beureum beungeut. Kiai teu mikirkeun yen kami keur betah di karang wereng teh. Daek teu daek Andika kudu parindah ka lameh payung.
Tante kapikirku sampean yen mabak-mabak lembur anyar teh lain pagawean memeh sasarap. Lain urusan kami. Pokona kudu mun henteu karang-bereng jeung pangeusina ku kami baris dicaremkeun. Hade, penting ieu oge kaula rek parindah, tapi janji kaula ngan rumasa eleh wewesen ku sampean wungkul. Lain ku kami wungkul, tapi ku syakur anu ariman. Mun sampean meleng, kaula rek baur kanu nitah ka sampean. Ceketih Kimpel neruskeun omonganana. Ayeuna permisi. Jong. Borengka getih Kimpel jeung sesebut teu karudang, lusles baralik. Peuting eta barudak ronda di desa Geger Sinar pada geger lantaran naringal jelema kolot budak awewe lalaki abrul-abrulan barulak balik akut-akut ti palebah tabet karang wereng kalame payung. Isukna kesaksian ku sarerea di tabet karang wereng geus rehe. Teu kadenge aya sora-sora, teu katenjo aya sasatoan nu ngulampreng. Sabalikna di lame payung anu asalna ti iseun teh ayeuna mah jadi haneuteun. Lutung pating gulayun, gagak pating koceak, orai hideung pating sarampai. Sanggeus aya idin ti Kiai Cipancuh, darer bae tabet karang wereng teh diduruk, ngabela-bela tilu poe tilu peuting. Ting dorok-dok kai-kai nu raruntuh di taluaran, dibongkar ka akar-akarna. Karang wereng dibukbak diubrak-abrik, tuluy dipetak-petak, leb cai ti solokan dibahekeun, prung diwaruluku. Nu satengahna keur desa, nu satengahna deui keur kaula. Da kaula nu boga pokal, keun Kiai imah di kaula. Cek bapakku ka kokolot-kokolot. Maranehna teu bisa majar kumaha ukur silih pelong. Panen nu mimiti kacidamu cekilna, Kiai dikirim 10 dacin. Alhamdulillah basana. Panen kadua kali beki alus, Kiai dikirim 7,5 dacin. Alhamdulillah, cek Kiai. Getih Kimpel seuri, panen katilu kali alus. Getih Kimpel teu eureun-eureun ngojokan hate bapak kuwu sangkan jalil jangjina ka Kiai. Kiai dikirim 5 dacin. Panen kaopat kali geus kaliwat, tapi Kiai tacan narima kiriman bae. Ari rek nanyakeun teu kelu. Hiji mangsa jol titahan bapak kuwu mopoyankeun supaya Kiai ulah papanoneun, ulah ngarep-ngarep lantaran bapak kuwu moal masihan deui. Sakitu ge geus leuwih ti cukup cenah cek bapak kuwu teh. Alhamdulillah, cek Kiai. Bejakeun ka bapak kuwu, ti semet poe ieu ka hareup kaula teu tanggung jawab deui. Getih Kimpel ngagak-gak tuluy ajrag-ajragan kawas nu ngagigihan. Saha eta nu seuri? Cek Kiai rungah ringeuh. Kaula getih Kimpel. Cak. Nahaon cak? Cak, sampean teu tanggung jawab deui. Maksud Andika? Rek digusur ke kaula kalame payung tah ku jail teh. Tapi kaula teu nitah. Hahaha. Nya Andika mah teu nitah. Tapi Andika geus teu tanggung jawab deui. Kaula geus janji bareto ka Andika yen rumasa eleh wewesen jeung katitih ajian teh ngan ku Andika wungkul. Jeung nu ariman, cek Kiai. Enya jeung nu ariman, tapi apaan ari ku jail mah teu boga iman. Cek getih Kimpel bari tuluy indit. Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda diwadalkeun ka siluman karya Ki Umbara. Urang baris patepang deui dina dongeng bagian kaopat. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Haja pamit. Permios.